A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Salis Lailatul Barokah anu bade ngaresensi novel nu berjudul Budak Tinu. Novel ieu nyaritakeun Warji, budak yatim umur 11 tahun anu hirupna dina kamiskinan jeung indungna. Manehna sering dipoyokan ku si Begu jeung si Utun, tapi tetep jujur tur tabah. Dina hiji poe, Warji nulungan Asep Onon, anak lurah anu ti kusruk ka sumur. Saprak harita, Pak Lurah mikanyaah ka Warji sarta ngajadikeun manehna tukang ngangon munding. Warji diajarkeun maca jeung nulis ku Asep Onon. Tahun-tahun saterasna, Warji jadi pagawe desa, sedengkeun si Begu jeung si Utun janten penjahat. Warji berhasil nangkep maranehna, teras menang pangajian ti Pak Lurah. Kakurangan novel ieu ngan sakedik, sapertos gambarna anu kurang jelas jeung sababaraha istilah basa anu hese dipikaharti. Basa anu dipake mangrupa ragam baheula anu beda jeung zaman ayeuna. Hubungan antara cover jeung eusi carita ngagambarkeun momen nalika Warji nulungan Asep Onon nu keur gelut jeung si Begu jeung si Utun. Novel ieu cocok pikeun budak jeung rumaja sabab seueur ngajarkeun nilai-nilai kajujuran, kasabaran, getol, dedikasi, jeung wani merjuangkeun kabenaran. Kaunggulan novel nyaritakeun sagala peristiwa anu hade. Salian ti eta, ieu novel oge dilengkepan ku gambar-gambar nu ngawangun ieu carita. Sarta tina pamungkasna loba pisan nilai-nilai moral anu bisa diturutan atawa diterapkeun ku urang sadaya dina kahirupan sapopoe.